indah anugerah tinu kawasa, kaindahan jeung kahengan alamna, bentangna pariwisata di Garut aya duana, kacocok ka mana-mana, lepas rasa mun seuk aya di dinya. Anugerah tinu kawasa, kaindahan jeung kahengan alamna, jaga riksa sing koiksa ulah balangah gagaba, sabab alam moal ngadakwa bisi urang bakal hanjeru akhirna. Papandayan mepelina jeung kahengan alamna, jaga riksa sing toiksa ulah balangah gagaba, sabab alam